kamu yang kasih tinggal A few moments later. Dina hiji dinten di bulan puasa, si Emah karompokna si Endah. Assalamualaikum, Endah. Salahnya. Waalaikumsalam. Emah. Ribet mah. Ayah pria gunawan mah tumben pisan. Tuh, gabut yuk, tengah kowe, lapar. Din cuang login yuk. Ayo lah, ayo kaskuy. Login on yuk, ML TFF. FF baik kaskuy. Nih, dikulati ya, jadi tolongan orang ke dia udah kawan. Gak, gak bisa apa nih, mah? Mana lu gak bisa on? Mana tahu? Dah, lagi kira tahu ya. Juang motor yuk, dengan kebun, dengan buah naon. Ayo mah. Mana? Lu salahin. Ah, kenapa udah lapar? Keunya, yang satu gaskeun. Bau lah, pina. Boleh deh, boleh. Telila si Endah nyimukeun aya tangkal cau. Di sisi sejenna aya Euis sareng Esih nuju ngobrol di hareupeun rompok. Jangan angin mah, sabari ngabogoran. Aya teh katanya. Itu duduk bae urang. Telila manehna mergokeun si Endah sareng si Emah nu keur ngalat cau. Jadi itu si Endah jeung si Emah kenaran. Kemokeun bener kali sampurkeun aya atuh. Aya kenaran. Di siapa kan mana ya? Aduh. Endah, Emah kemana ya? Endah kok. Ini tahu. Ini kemana? Untuk orang tuh kenyawannya dah. Kenyawan beren orang merah kayaknya dah. Kalau alhamdulillah pisan. Teras kitu aya bining nu bade ngajemput si Enok. Ari si Enokna kalah riweuh milarian sendalna anu leungit. Nak Endah murid mante. Ela mah antosan sendalna leungit. Ulah, ieu sendal teh. Ieu mah sendalna. Age nak, age mah. Si Enok ngeureunkeun bining lantaran ningali si Endah sareng si Emah. Teras we maranehna ngarobrol bareng. Mama, itu teh Endah jeung Emah kenal naon ya? Elo si Emah jeung si Endah kenal naon nya karawan teh. Dah, tuh ibu ini jeung si Enok berarti mah. Assalamualaikum, Be. Wes. Nuju naraon teh tengah poe susumputan bulan puasa. Ah, biasa we orang mah nuju am darinya. Tong sok mikir aneh-aneh kun. Parwasa tuh ieu teh. Wow, puasa tuh yang si Endak mah puasa. Getol kan puasa teh. Ah si teteh eta mah sok ngawadul tahun kamari ge kanyahoan kesumputan ngamu es kalapa. Ah, eta mah tahun kamari, tahun ayeuna mah beda deui atuh, abi mah geus tobat. Nya tobatnya ngeureun. Henteu ah.
Teu percaya tanyakeun bae kasih Emma. Geus naon cong euy bae abah tos ngantosan. Hayu atuh mah. Di payun teh. Hati-hati ya. Ada kemokel teh. Ya, siapa ngomong? Balik deui ka si Euis sareng si Esi anu nimukeun si Emah sareng si Endah. Si Emma jeung si Emma. Hamka bener. Dua. Ayo kenaraon mana nih? Tadi marana kenaraon di dia. Jim itu orang mah tadi kerenggilikan kau asak tatu. Yang bener. Ih bener orang mah. Bulan puasa mah ulang nggak bohong. Nyata bener secara percayaan. Iya terpercaya orang jelas-jelas tadi nggak tahu. Naon sih eta meureun mata maneh? Itu bermasalah. Orang topan. Nah, temu fitnahnya. Yang fitnah lebih kejam dari Pembunuhan. Geus lah dah, pulang balik be. Capek di tadi. Ayo lah, di payun ya. Geus lah pulang balik lah. Ba. Naon teh? Disemak-semak.